aku. Banyak Subarta. Sangat bener. Subarta ya ada bener. Oh, kan yang bawa orang itu. Bagi guru sekolah sasa saran kuing ngajar ya pati keluar di sadana rasma tadinya Dapsen bud dapur seni jeung budaya Dapsen bud budaya kurang sadaya Dapsen bud sentra budaya nu nyata Dapsen bud seni Sunda tetep jaya.
urang sami-sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Nya. Begitu gila salam sinareng shalawat moga dilaragakeun ka junjungan urang pada ku Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para sahabat kana tabi'in teu ka urang sadayana anu turut tumut kana ajaran mentena dugi ka yaumil akhir. Ginajar kalau jangan kesalamatan ya dah urang teh urang Sunda aya paribasa datang ketinggali tarang balik ketinggali kuno nya sate acana urang gembrang-gembrung urang ruat heula ku hiji lagu kidung ieu kidung silip silokading pikeun diri urang sariring-riring dumading sarengkak saparipola kahirupan urang di alam dunya lamun akang keur kidung urang teh munajat prak ku hidup ulah ribut ulah gandeng geraregepkeun seni budaya ciciren bangsa mudah-mudahan urang tajarkeun ku urang sararea nya so. Agungnya pararung muji syukur kayang agung kidung pangraja tawisma bakti kadiri pacama tawis pangba tiga jadi papayung bismillah pangbuka seni ada runtut raut sawyunan nagarap seni gagungan ciciren budaya bangsa seni tinggal karuhun ni urang pada umule sangka nanjir moba kesenian kabudaya jasana sanes lumayan pokoknya hiburan barakeun tuturan kipagea kasadayana mugi Aceh mugi Gusti nang kidung segala rupa ge urang mah urang Sunda mipit kudu amit ngalah kudu bebeja ya urang teh sing reueus seni budaya Sunda teh do engkus oge urang teh urang riung mungpulung mudah-mudahan ieu tongtonan sing janten tungtunan sanak nu saena picenu awana pikeun bakti ka negeri seba ka negara ngabantu ka pamarentah keur nanjeurkeun pangwangunan tuh tingali di gunung penghijauan terus dipetapkeun kumaha ya. Naon Gus? Lain umin atau amin itu. Iya amin. Tuh. Suara lagi geus beda sih. Ya. Kalau orang lagi berdoa, ya. Lain berdoa, Bung. Berdoa. Kalau orang lagi berdoa, kan ujung-ujungnya amin. Tapi malah amin mana emang? Amin Gus. Umin bukan yang ini.
tadi bilang kan si Om Dalang tadi. Ya. Pak Dalang. Aduh ngomong gitu deh. Om Dalang, Pak Dalang. Nah, iya lah, sama aja yang penting videonya ke Pak Tatang kan. Ya. Aduh mau. Nah, iya. Tadi ayah kirim segala. Kirung bebu. Kirung bebu. Kidung. Ya, tidak ngomong. Ya. Oh, lagu Buhun, lagu Bahula. Bahula, ini bahula mau. Lain. Padahal lain orang teh pemain kita kalau seni tradisional. Iya benar. Jadi anu agarapna ke bangsa urang unggul. Ya orang unggul. Anu bahasa Unggul orang. anu ngomong. Kalau mau jangan ngejaga. Betul Bang. Ya kan aku orang mana belego? Lain itu urang anu bahasa lebih beda. Nggak ada permasalahan. Nah, benar. Yang penting kan satu bineka tunggal ika. Dah, benar bos. Berbagai macam satu suku berbangsa suku bangsa dan asal tujuan. Tapi kan tadi Benar. ngomongnya kesana. Tong diwilah-wilah kadinya nama kus. Nggak ada permasalahan, kita kan lagi beradaptasi. Yang penting kita sebagai bangsa yang berbudaya, kita patut memelihara budayanya masing-masing. Iya mana nggak ngagium baik terus. Ah gitu. Kadangnya batur teh bisa kita masih ngotot ngomong anu ngahaminan. Mesti lagu. Enak tuh orang tadi nanya ke cika sebenarnya. Tau. Tanyakeun urang mana, asal di mana, kumaha, mimitina resep kana seni Sunda. Mana jalanan? Benar, sok. Tanyakeun dong. Tanya dong. Sok, tanya. Mana? Ditanya ku si itu. Mana ditanya ku si ieu? Urang kayak nanya katanya. Kayak nyilot kayak seni tradisional teh, benar? Hah? Hari nanya ke ulang. Tadi yuk. Tiap hari pagi masa nanya deh. Seh. Apaan? Dia ngajaran seh teh. Jangan terfokus kepada media ini. Ayo makan deui, makan urang. On. Ayeuna urang rek nanya ke didinya. Ai sabenerna didinya urang mana yang nyelunkan kieu? Orang yang begini masih nanya orang mana? Ngaran nyarahon batur. Cik. Nanya sama aku? Heeh. Orang Sumberta? Tuh nya. Dah. Dengan ngomong oke kesalah mana satu. Kumaha gitu. Salah di mana aku? Banyak Sumarta. Salah bener. Cuma kayak aja baru. Oh, banyak nebo ka urang atuh. Habis apa dirinya ngomong salah tuh. Jangan salah. Apa kurang ditanya mana teh? Kumaha nanyana? Apa teh ngomongnya Sumarta? Salah. Kunaon ribut gitu. Apa sih teh tanya ke urang? Si itu tadi ditanya ku Mangkus. Kumaha nanyana? Oh, sebenarnya orang mana yang mana? Hari jawabna Sumarta. salah. Ya salah. Nyoba ke urang ai mana dong? Apaan mana nu salah? Si mau salah ngomong atuh. Ada orang disaboknya. Apaan dirinya teh nanya ka Simon? Nanya apa ditanya? Kumaha nanya? Oh, sebenarnya mana orang mana? Jawabna Sumarta. oh salah. Salah pun salah. Apa mana yang ngomong salah mah tuh? Orang disabokan atuh. Salah. Apa tadi? Kau yang nanya, kau yang ngomong. Apa tadi? Jelas baturnya aku. Jadi bisa nanya sama aku. Tanya kan? Sebenarnya orang mana? Apa tadi? Simon ngomongnya Simon tuh bilang apa? Sumarta. Salah. Belego. Jadi orang disabokan. Kieu we kieu ayeuna mah. Supaya kaributan, supaya deal, ayeuna teh ganti. Simon jadi Gus jadi Simon jadi nanya. Nah, sok ganti sok. Orang apa Simon? Ya pasti nggak balas satu. Sok. Enggak bener. Tuker. Sok. Orang tuker ya. Tuker ayeuna kieu. Didinya jadi Gus, nanya kan itu Simon. Orang jadi Simon. Jadi aku tingkus. Ini Simon. Naon seuri? Masa si Simon goreng patis begitu belego? Simon asep belego. Orang mana? Aku. Ah, Sumarta. salah. Salah mana? Mana ngomong Sumarta? Apa mana deui nyabok aku? Apaan salah? Bagian orang nyabok aku. Kau udah ngomong kan tadi? Apaan mana yang ngomong? Apa tadi mana yang salah? Orang salah ngomong aku kan? Orang nyabok. Mana tadi yang nyabot? Nah, aku bilang tanya lagi. So, Penasaran dia. penasaran. Penasaran. Aku udah ke hati aku. Bener kudu kaharti. Simon, Nyala. sebenarnya
jadi sirun. Ayeuna pokoknya Benar. So komekan sing benar. Ulah pas dia. dan tidak ini. Balik lagi ya. Gimana dia? Iya. Mon, Apa? sabenerna si Mon urang mana? Sumatera. Benar sih. Nah, si Aing Benar. Benar. Mana we cerita nu salah bro. tadi Sumatera, ayeuna Sumatera bener aya mah. Jadi urang nyabok na iraha tuh. Sudah mata kos segala rupa kayak urang teh kudu dipelajari bahasa teh. Kan ieu jauh-jauh urang bangga kudu reueus. Cacakan urang seberang. Resep kana seni budaya Sunda urang nu bogana piraku. Ayeuna Terus sana urang ngetes lain. heeh. Bahasa teh kudu bener. Kudu bener bahasana. Mon hayang niru ganggarap kana sini Sunda. Bahasa teh Sunda kudu bener. Nah, benar. Aya bahasa bener anu yang bisa ngajarkan ke si Odo. Si Odo bisa ada nanti guru. Mari jadi guru, jadi suhu. Lain suhu betul. Guru Dosen. Wah dosen. Si orang jadi dosen begini. Dina seni Sunda kudu bisa setik-etik bahasa Sunda. Penting. Makanya lama-lama di Jawa Barat nggak bisa ngomong Sunda. Hari pemajikan urang mana gitu? Oh orang Garut. Urang Garut. Ya. Biasa jelema. Naon? Pasti jelema tuh, manya muning. Si Odo ngomongkan orangnya. Si Odo ngomongkan aing. Belekok. Lain. Bisi. Ada yang beli kaset gitu. Oh benar. Ya emang gitu dong. Jadi Simon di dia teh ngarumah tangga. Nah, Menangkeun istri teh urang Garut. orang Garut. Urang Garut teh awewe. Awewe. Istri. Oh, Benar. perempuan. Jadi bahasa-bahasa teh kudu bisa. Kan bahasa Sunda teh rupa-rupa. Ah, Sok ada. Lain abadi aduh. lain abadi. Abdi. Ya udah dibilang tadi abdi. Iya kan? Simon. Aduh. Cobain orang ieu. Saya dekat truk hitam. Penting kita mah. Cika Aing bisa. Cika. Sok Sundana. Jika sakit, tre hiding. Abdi sakit tre hiding. Ayo. Otonius. Otonius mana beli gacang ketangkep we bahasana we. Simon, ku bilang tadi apa? Jenius si Simon mah. Gak ada bahasa begitu. Bahasa Jerman aku ngerti. Oh, enak yuk. Bapak-bapak, Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, abdi, cakang atuh. Rerencangan, hari rencang mah rencang sangu. atau dihakan jadi rencana. Lain tapi bener. Daya tangkapnya mana? Oh, jenius. Cepat ya. Makanya ku bilang apa tadi? Jadi saya dekat truk hitam. Saya dek abdi sakit tre hiding. Singgu sepertinya bangga sekali kalau aku bilang gitu. Reus, boga babaturan. Daya tangkapnya hebat gitu. Abdi sakit aja teh. Dari tadi dipikir-pikir deh, ngapain ngomongin wae? Saat dirinya bodas. Nah, kalau ini mah hiburan nggak usah ledek-meledek. Enak ya. Bener dari orang yang halus ya. Halo, pintar. Kalau hiburan mah nih, aku juga bisa kayak si dalam tadi. Lagu naon mau si dalam tadi? Hidung. Lagu bahula. Bahula. Ya di situ lagu bahula. Lagu maksudnya lagu kabungkur. Yang itu aja. Ada. Anu kumaha cik anu kumaha? Kadoong. Lain kada mah lagu aduhung. Kaduhung. Pakai H. Oh, tuh. Mana tengah malu mah di jantan baraya masih hati aku berdua. Tapi segitu tuh bener malah lagu bahula orang di mana nak geus. Sakit lepat meni jantan masalah, jantan papasiaan sih teh. Aduh. Pinter juga sih. Kaduhung. Kaduhung. Tadi kaduhung apa? Kaduhung. Kaduhung. Kaduhung benar. Tadi mah kaduhung. Kaduhung. Ayunan-ayunan merem ganas dina
pamirsa. Hari urang disebut aja. Mana emang ngalagu atau kudu disebut atau sinen oge tar nyebut sorangan atuh. Banyak titin mah nyantai. Atuh aing moal kebagian amplop teh di Amplop anu atuh. Dina lagu. Penting. Kamu bisa Ayeuna dites bukbuk pengaya baru dak leutik. Lagu kerjaan sekolah. gimana lagi? Moal aya di ditu mah moal aya. Ada tuh. Tinggal di kita. Bang kalima bang. Siapa? Masih tahu nggak saya nyampa tuh di negeri dia. Kalau gitu. Bang. Mana bintin sagede jantung papasehan wae. Bener Bang anu lomba begitu. Nanya bagong. Apa bedanya Bagong sama Bagong? Ari bagong mah di leuweung, ai bagong mah di sawah. Oh, bedanya gitu. Bagong busuk ke sawah eta. Eta mah bagongna bagong lieur. Ai tak tahu lieur meureun. Lamun Bagong keur lieur kasihan parame we atuh Bagong sate. Ai mana mau ngomong bisa elek ngomong tatu. Ini masalah zaman ngomong elek dibenerkeun teh kudu bisa karunya kadinya. Oh iya. So, Bagong di tengah-tengah sawah. Tuh arek naon? Bagong di tengah sawah ngajedo. Lu bisa kamu di Bagong. Ayat cicing lagi di sawah tuh ya cicing sawah. Musim begini mah enaknya dicing di kota. Ningali mall Bagong teh. Cula-cula di tengah sawah sorangan. Teu keung sia teh. Mereka teh dieuna teh aya bangkok. eta teh rumpakanna kitu mon. Bagong di tengah sawah. Coba cicing di kota. Aku teh mah. Lamun di kota mah ulin. Wih. Kali naon? Wah, itu kan bagi guru. Belebu, aing tukang nam lain di Baledog sia. Emang yang lain cuma tukang bagi guru aja. Tukang bandreng ada, tukang es, tukang cilo, tukang cireng, tukang baso. Ai zaman baheula mah sekarang lagu teh eueun nu ngaliwat teh kuat lagu mah aya oge tukang bagi ku pas bisa ngaliwat. Oh, zaman Belanda dulu, zaman penjajahan. Jadi tukang bagi ku anu ngaliwatna jadi ngalakeun. Bisa juga sih, Gus. So, pan karunya kadinya dibenerkeun ku itu. Wah, itu kan bagi guru sekolah desa saran kuing ngajar. Wah, udah. Naon? Saban kuing ngajar mah teu damang atuh manehna teh. Garing. Garing itu anu garingnya kapoe garing. Kita budak meni garing gitu. Gering sama kaburak mah. Kaburak mah anu gering. Oke. Orang Simon gitu. Ya, tuh bahasa Simon. Lagu nama nu enteng we, mau pengayakeun barudak. Aya hiji kurung minum ku japati keluar di sadana ngok-ngokan. Bisa gitu lagu bisa. Lagu bisa. Jika Lain anu guru, Bu. Aya hiji guru. Tapi jembarin lagi lain eta, ku bahasa didinya. bahasa Sunda. Jadi dari tadi. Iya tuh. Ada. Saya. Jadi Sedikit. Ya, aya hiji guru mulai burung. kemarin salah oge aya ku bahasa ditu. Lain model di bahasa urang mah gitu anu burung. Iya. Nah, Ya. ininya nya. Oke. Ayah hiji kulu darapatina haruar makuling muka. Ngomong nama sarua geuning. Beda. Beda tuh. Kalau merpati Jawa sama Sumatera sama aja suaranya kayak. Oh, jangan tuh kayak perbedaan anak geuning dia ngaguna mah beda. Tapi kan urusannya. Seharusnya mah kieu lamun ayeuna dina ngokna mah aya hiji kurung minuku japati keluar di sadana horas bah tadinya Sampai itu. Urusan lagu masa ada lagu merpati horas dah. Kita tengok di terminal. Horas bah segala macam. horas bahna mah dong dipakai nih Udah kok kalau hiburan yang lain jangan member
itu yang gitu Dia mah kepada kaleutik. Akhirnya nikah kan dewasa saleutik. dewasa. Iya penonton kan bukan anak kecil. Ya. Apa nama turun gitu ya. Iya estafeta. Beli pujaan Enggelis akan hoyong depan Bupati ke ayah paman Kampung saya orang tua itu sama anu aju berem itu sama anu aju goreng ilu mantung pipi goreng euis batu Itu kulini kami. Itu naik baju pandotoa. Moloso arang halangan. Mendegan kita martunangan. Isi nawar baju nararae. Isi nawar baju hijau. Bohira kuning higungna mancung eneng Bandung. Naon eneng Bandung atuh? Naon eneng Bandung? Ya eneng Bandung. Eneng Eus Bandung. Eus Bandung. Eneng apal teh eneng? Eneng mah anak muling. Nah, atuh. Singgus kalau ngomong Eus teh. Bandung ayo ge. Eneng Bandung neng. Jangan gitu Gus. Budak saya teh perempuan. Maka dibilang anak munding. Ya eneng mah anak muling atuh. Pantesan indungnya ngambek. Neng meureunnya. Maksudnya aku bilang itu. Oh. Salah. Ya gitu alhamdulillah geus sakitu ge urang teh ngarasa bangga nya. Tong boro-boro ning urang seni dengan oge geuningan senang mika cinta seni budaya urang tanjeurkeun mudah-mudahan naon rupa kabudayaan sok tanjeurkeun ayeuna aya wadahna nya aya wadahna tanjeurkeun supaya lestari salilana cak rupina urang sempak kapiguyon sarejenah wargi urang senerea Kang Panji itu nya mudah-mudahan naon rupi nu kasangakeun ngajakeun cita wis panghibur kana diri pangbubrah kana manah pamepes ka CPHT mobil kirang tata titi duduga peryoga mugi ageng siapa tanu kasunjuk urang aya nama urang babarengan rancage geusian naon kagiatan nu diprogramkeun ku pemerintah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.